Nyakal euy, dijual ka batur aing kusi kakek ngasih tawar 4 juta. Cek dawan cek. Ya naon teh aki teh jojorowokan geus jual mah dijual we ka batur rek naon kok jorowokan wae teu balik ting ah. Naon. Naon. Urang arek ngajual tuh pas anu tuh nu pasir sampai Nu pasir nu mana teh? tuh lupa pasirna. Atuh jual ka batur mahal cek Abah. Aduh kakek euy. Apa da taman kamari ka urang nawar ka urang kamari. Oh, pan meureun ai 3 juta mah mahal cek Abah mah 4 juta mah murah matak dijual ka batur ge. Aduh. Hayo hetengan 3 juta nu 4 juta mah murah cek Abah mah meureun kitu pabeulit. Beli atuh kakek euy. Naon? Kabaturkeun kaji geus sanca batur dibanguseun. Kaji anak kaduana itu mah sekali kebon eurit. Kita ngarabutan kebon eurit. Astagfirullah. Mana kebon eurit sampai kene kakek ka basirna. Berdilikan tadi ge. Yuk cepat dilikan 4 juta yuk. Hah? Dilikan pabeulit jeung eurit. Ayo ka baturkeun harga 3 juta mahal cek Abah mah 3 juta teh. Pusing. Lu bener ya teh mau dibeli. Mung ka baturkeun si gawe mung mari kebon eurit. Astagfirullah ya tuh heula. Heula ka ditu heula. Aduh heula. Lega kene kakek lega kamu. Tuh likan lega kene. Mani setekel ka urang. Hah? Kan 3 juta ka ditu. Teu balik ting. Mal lega kene hayu. Yuk tuh. Tuh likan tuh lega kene tuh. Tuh ka basirna tuh. Oh geus sapangacakan batur. Lain pangacakan sabeulah belah ditocan ka ala kakek. Kira-kira sabaraha patokan deui? Aya 3 patokan nih mah. Akeun 200.000 dibeli ku urang. Astagfirullah, tapi ini kan apa harga teh? Tah yang sarua jeung ieu mah bisa bae bekar ka hiji loba eurihan. Anak keduana ieu mah tungtung nulungan Abah buahna ngaberik deui dia 200.000 arek mah ya dibayar kontan. 200.000? Heeh. Daripada 200.000 mah kan mantok kakek mantok teh mantok aing naon 200.000 teh salega-lega kieu. Aduh, aing ampun aing. Kuat yang kakek mah kuat aing. Nya kosok nawarkeun gitu. Aduh da kali kebon eurit nah atuh da hoream urang oge. Da urang lain budak leutik